Buru atuh buhudang ih. Tuh. Cicing atuh cicing mana teh tuluh batu teh ah. Iya tempo ya asin ieu tempo. Tempo ya asin ieu tempo. Burukeun. Goreng-goreng. Atuh. Biasa bagus, siapa kudu jeung duit wae nya tah goreng asin teh. Alah aingnya boga asin, ieu hayang we teh yang asin dahar yang asin. Buhudang ieu. Ieu yang dahar yang asin ih. Burukeun. Mau enggak. Ieu burukeun ieu ih aingnya lapar. Burukeun ih. Buruhudang ih. Iya Allah aya pira aku goreng asin kan. Burukeun ih. Iya, ku sorangan. Burukeun ih. Burukeun atuh. Ya Allah goreng asin atuh ku sorangan ku sabeula ih. Tunuk. Astagfirullahaladzim, burukeun ieu tingali asinna ge ti behar tempo. Ih asin deeng enak. Burukeun nang dahar ieu. Enggak, aku sorangan. Ih, burukeun. Kunaon ieu teh? Pira ku aya ku sorangan we atuh ka itu ah. Tunuk ih. Aing mah dilakukeun ih burukeun ih. Buru atuh buhudang ih. Tuh. Cicing atuh cicing mana teh tuluh batu teh ah. Iya tempo ya asin ieu tempo. Tempo ya asin ieu tempo. Burukeun. Goreng-goreng. Atuh. Biasa bagus, siapa kudu jeung duit wae nya tah goreng asin teh. Buru ih gerahudang atuh ah. Mong. Ieu tah burukeun ngonten pe ayeuna can ngonten. Iya, engko cenah hayang gajian. Buru atuh hudang ih. Ih, geus datang males kitu kunaon sia Bret teh? Buru Bret. Ih, kunaon sia Bret teh mos datang kitu? Buru can soto ka si Memet. Tuh crug sia Bret mah. Ya, kade ja. Ayo naon, Mang? Ka dieu, diuk. Lain amang rek nanya ka maneh. Ari meuli peuteuy, kumaha maneh sok ngitung naon tah peuteuy? Hitung panon. Hitung panon. Kumaha ngitungna? Bisa. 1, 2. Belegug sia mah. Manya meuli peuteuy kana ngitung panon maneh. Asik ais dorang asik ais. Is kade is maneh. Diuk maneh di tengah. Si Ijama meuli peuteuy cenah ngitung panon, cenah carana teh ari maneh lamun meuli peuteuy sok ngitung naon? Hitung papan. Belegug geus ya oge. Hitung papan naon? Papan imah maneh dihitung. Panu dibeli lagi peuteuy meureun. Salah atuh kabeh oge. Hari meuli peuteuy mah nya ngitung peuteuy atuh sabaraha hiji namanya ngitung papan jeung panon. Wah ebah sia mah. Anjay. Alah goblok jelema teh. Ngomongna luhur ku aing tarajean ya. Ka mana ieu teh rusuh? Naon teh maneh nanya deui. Aing ieu teh telah tadi ngomong jelema tuh ka dieu luhur wae sugan ku aing ku tarajean ngomongna teh. Aya wae mana. Ye, mau mana sih ini ngaledek naon ieu tarajean aya wae atuh da. Tarajean ku jelema nu luhur ngomong. Anjay. Aing mah moal poe teh pusing, teh buka duit we ieu mah. Lalaki teh. Teu usaha ngapoe ngecedoge di ieu mah. Ih, ampun. Aya duit mangi duit Anjay. Dasar ting aing mah duit juga tangan duit. Rumah anjing. Kita mangi duit mah gawean ka aing teh. Ampun budak tadi mana we ngicin sampah teh. Nya. Alah. Boga nasi milik amplop alah belum beruntung ganteh duit
Kenaon deh dia. Wah, Rayu, naon udah bisa kalau tanah. Ya, yuk. Tadi teh orang tadi dicek pakannya jeung ini. Ini teh sama pasti suka negara. Nah, negara. Suka negara mah teh loba buah ya. Nyaho, suka negara mah loba buah. Ditanya pun da teh. Mak buah naon? Ari cek si mak teh cenah. Buah naon da sing garantung darah rayud cenah. Buah naon garantung rayud. Hayang buah eta rayud. Pameserkeun atuh. Ai mane cing bener atuh nanyakeun teh. Kan cek si emak buah rayud cenah. Ke buah naon rayud teh? Dari suka negara aya ngaran kitu buah rayud. Pangmalikeun hayang buah rayud. Aing mah lieur, aing maneh. Na kumaha menang hayang jadi buah rayud. Merenungkeun buah rayud kan kieu lain tak. Ieu mah sampah sia teh Dede. Miceunan sampah teh. Tong janji geura Dek, kana sampahkeun. Meni kieu ieu sampah. Ampun Gusti. Gas engker kamari geus beak deui. Ci, ya. 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 Menang di main game deh. Yang kan aja sih kan semester gas. Kada kamari aing sayur kan meuli gas. Saya tepang aing kakak main ya sakna. Rese apa kieu? Eta bagian aku. Kau keur main? Maning geunya.